Paslun ari eta hiji pasal wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sartana qodo lisaumi pikeun puasa naon al kafaratu kifarat al uzma anu gede wa ta'ziru jeung wajib ta'jiran alaman kanu jalma afsada anu ngaruksak ieu siman saumahu kana puasana ieu siman fi ramadhana dina bulan Ramadan ngaruksak yauman kana sapoe kamilan anu sampurna bijimain ku sabab ngajima tamin anu sampurna athimin anu doraka bihi ku sabab itu ngajima athimin anu doraka bihi ku sabab itu jima lisaumi pikeun puasa wayajibu sareng wajib deui ma'al qodoi sartana qodo naon al imsaku nyengker lisaumi pikeun puasa bisitati mawadi'a dina genep pirang-pirang tempat al awal wari anu nomor kahijina fi ramadhana eta tetep dina bulan Ramadan la fi ghairihi henteu dina liana Ramadan ala muta'addin kajalma anu jalma anu ngahaja bipitri kana bukana itu puasa gitu atau kana bukana itu puasa dina bulan Ramadan gitu katanya. Wasani sareng ari anu nomor kaduana ala tarikin niati eta tetep ka jalma anu ninggalkeun niat lailan dina waktu peuting fil fardi dina puasa fardu wasalitu jeung ari anu nomor katiluna alaman eta tetep ka anu jalma tasaharo anu sahur siman zonnan barianan anu nyangka-nyangka baqo alaili kana tumetepna peuting pabana terus wetetela naon khilafuhu sulayana itu lail warabiu itu baku lail gitu warabiu sareng ari anu nomor kaopatna alaman eta tetep ka anu jalma abtoro anu buka yesiman zonnan barianan anu nyangka-nyangka yesiman al guru bakana suruh pabana terus wetetela naon khilafuhu sulayana itu guru aidon kalawan deui wal khamisu sareng ari anu nomor kalima na alaman eta tetep ka anu jalma bana nu tetela lahu pikeun itu siman naon yaumu salasina poyanan ka 30 min Sya'ban tina bulan Sya'ban annahu kana yen saestuna itu naon itu yaumu salasina min Sya'ban min Ramadana tetela annahu kana saestuna itu yaumu salasina min Sya'ban min Ramadan tetep tina bulan Ramadan wasadisu sareng ari anu nomor kagenepna alaman eta tetep ka anu jalma sabaqo anu mihlaan atawa anu kaleupasan di dieu huka itu siman naon maul mubalaghati cai anu ngabanget anu banget gitu dibangetkeun min madmadatin tina cai kekemu wastin syakin jeung naon cai wastin syakin jeung ngingsreuk cai gitu. Aslun ari eta hiji pasal yabtulu batal naon as-saumu puasa biriddatin ku sabab murtad wa haidin sareng ku sabab haid wa nifasin sareng ku sabab nifas aw wiladatin atawa ku sabab ngajuru wa jununin sareng ku sabab gelo walau sok sanajan bukti tu junun nate lahdotan eta sakeudeungan wa bi igmain sareng ku sabab sakalor wa sukrin sareng ku sabab weureu ta'adda anu ngahaja-haja itu si jalma bihi kana itu
bihi kana itu sukrin gitu. In amma lamun mangumuman kada nu ngahaja-haja ye si jalma bihi kana itu sukrin atawa igma. In amma lamun mangumuman itu igma jeung sukrin jami'an hari kana sakabehna beurang. Paslun ari eta hiji pasal al iftaru ari ngabatalkeun fi ramadhana dina bulan ngabatalkeun puasa maksudna fi ramadhana dina bulan Ramadan arba'atu anwa'in eta aya 4 pirang-pirang warnaan. Wajibun nyata kahijina anu wajib kama bari teu beda sapertikeun perkara anu tetep ieu mate fil haidi di jalma awewe anu haid wa nufasa jeung pirang-pirang jalma anu nipas wa jaizun jeung kaduana anu meunang kama bari teu beda sapertikeun perkara anu tetep ieu mate fil musafiri di jalma anu nyanyabaan wal maridi jeung jalma anu gering wala jeung anu katilu wala jeung anu katiluna eta teu aya hukum wajib gitu, teu aya hukum meunang, teu aya hukum makruh gitu wala kama bae teu beda sapertikeun perkara anu tapi ieu mate fil majnuni di jalma anu gelo wa muharramun jeung ka opatna anu buka anu diharamkeun kaman nari contohna tetep sapertikeun jalma ahara anu ngahirkeun isiman qada ramadhana kana qadana bulan Ramadan ma atamakunhi sarta ngongangkeunana itu siman hatta doko sehingga yen rupakna waktu-waktu anhu itu siman waqsamul iftari jeung ari babagianana buka puasa teh arba'atun eta teh 4 aidon kalawan deui nyata perkara ya jamu anu misti fi dina ieu manaon al qada'u qada wal fidyatu sareng fidyah wa jeung ari itu mayalzamu fihil qada wal fidyah teh isnani eta aya 2 awal wari nomor kahijina al iftaru eta ngabatalkeun puasa li haupin karena kasieun ala ghairihi kana liana itu gari kalian itu si jalma wasani jeung ari anu nomor kaduana al iftaru eta buka ma'a takhiri qadain sarta ngahirkeunana qada ma'a imkani sarta ngongangkeunana itu si jalma atau sarta ngongangkeunana itu qada hatta yatia sehingga yen datang Ramadan ahor anu sejen wasani hajang ari anu kaduana ma eta perkara ya zamu anu misti fihi dina ieu ma nama qada'u qada duna fidyati henteu fidyah wa huwa jeung ari itu mayazamu fil qada duna fidyati yaksuru eta loba kamu malaya dicontona sapertikeun jalma anu sakalor wa talitsuha jeung ari anu nomor katiluna tina babagian buka teh ma eta perkara yalzamu anu misti fi dina ieu mana fidyatu fidyah duna qada'i henteu qada diwajib qada wa wajib itu mayazamu fil fidyah duna qada teh syaikhun eta teh kolot kabirun anu gedean kolot gitu Rabi'u hajeng ari anu nomor kaopat natina bagian buka puasa teh wala eta anu teh hukuman teu wajib gitu, teu wajib qada teu wajib fidyah wa wajeng ari tulawala teh al majnun eta teh jalma anu gelo alladzi anu lam yata'adda nu teu ngahajaya ladzi bijunihi kana gelona ieu ladzi
Faslun ari eta hiji pasal alladzi ari anu la yuftiru anu teu matak ngabatalkeun ieu ladzi mimma tina perkara tina buktina perkara yasilu anu nepi ieu mah jaupi kana beuteung sab'atu afradin eta aya 7 pirang-pirang wincikan ma nyaeta kahijina perkara yasilu anu nepi ieu maya jaupi kana beuteung binisyanin ku sabab poho wa jahlin atau ku sabab bodoh au ikrohin atau ku sabab dipaksa wa bijiryani raikin jeung ku sabab berjalanna ciduh bima berjalan ke anak ciduh gitu bima kana perkara anu tetapi amat baina asnani di antara pirang-pirang untuna ieu si jalma pada ajaza bari nyatana apes ieu si jalma an majji tina nyiduhkeunana itu ma baina asnani di udrihi karna uzurna itu si jalma wa ma jeung kalimana perkara wasolanu nepi maya jaupi kana beuteung wa kana bari bukti mah teh gubar torikin eta teh peleduk jalan wa ma jeung perkara wasolanu nepi mah ilaihi kana itu jawab wa kana bari bukti tu mawasola teh gorbalata dakikin eta peleduk tipung auzubaban atawa eta laleur toiron anu hibar awana wahu atawa eta pantarna itu zubab toir wallahu jari Gusti Allah alamu eta nu langkung nguninga bisawabi kana kabeneran nas'alu nyuhungkeun abdi sadaya Allah ka Gusti Allah al-karima anu bageuran bijahi nabiyhi ku kaagungan nabina ya Allah al-wasimi anu sae budi pekertina ayah ruja nyungkeun kana yen mugi ngaluarkeun Allah nika kuring mina dunya ti dunya musliman barianan anu netepan kana agama Islam wa jeung muga ngaluarkeun Gusti Allah walidayaka indung bapa kuring wa ahibbai jeung ka pirang-pirang anu cinta ku kuring wa man jeung ka anu jalma ilayya ka kuring intama runtui turunan ieu man gitu wajeng nyungkeun abdi sadaya ya gafiro kana yen muga ngampunten Gusti Allah lika kuring walahum jeung ka itu anu kabeh mukhimatin kana pirang-pirang dosa anu garde wa lumaman jeung kana dosa-dosa laletik wa shala sareng muga maparinan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah anu janten putra pamugat Abdullah ibni Abdul Muthalib Abdullah putra pamugat Abdul Muthalib ibni Hashim Abdul Muthalib putra pamugatna Hashim ibni Abdi Manaf bin Hashim putra pamugatna Abdi Manaf Rasulil malahimi anu janten utusanana
pirang-pirang jalma anu pararang nu resep pararang tegas sama orang Arab gitu nya. Habibillah anu janten kakasihna Allah al-Fatihi anu ngabukakeun anu jadi pembuka wal al-khatimi turanu janten panutup walih jeung ka keluargana Kanjeng Nabi wasabi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna kasadayana walhamdu jeung ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin janten panutup sadayana